Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Aliansa. Saya berasal dari SD Pasigaran. Kali ini saya ingin mereview buku dengan judul Ding Jemanuk Anis. Penulisnya Aiko Raliati. Di dalam buku ini diceritakan tentang burung anis. Di dalam buku ini ada satu burung dan tiga tokoh. Burungnya yang bernama burung anis dan tiga tokoh itu yang bernama Aak, Ding, dan Abil. Teman-teman ingin tahu ya cerita yang aku baca? Sini aku ceritain. Berhubung buku ini berbahasa Sunda, jadi saya akan menceritakannya dengan bahasa Sunda. Tapi maafkan teman-teman kalau bahasa Sunda saya belum lancar. Sebelum itu, teman-teman tahu gak suara burung itu gimana? Merdu sekali kan? Apalagi suara burung anis. Suaranya itu tweet 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 tweet. Walaupun burung anis kecil, tapi suaranya itu merdu sekali kan? Sekarang saya akan membacakan ceritanya. Tweet 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 tweet. Anis beger tuluy huluna budak kideu kawas nu keur tahlil. Beuki peuting suarana beuki ngoncrang, tisapra kaang teu aya. Nembe ayeuna Anis seger deui. Ti magrib keneh bade miyos teh tapi teu kaur jeung nataan lalakon. Urang nu sarua wae santosna dikantunkeun ku Aang. Teu karaos Abil imut kayuyun ku Aang. Pami nuju nyesep teh Aang mah sok bari pulang anting mikeunan kuntung sareng calah-cah. Tisaprak aya Anis Abil remen ngarasa disapirakeun ku Ding. Ku ceuk rarasana. Ding leuwih deudeuh ka Anis tibatan ka Abil. Matakna Abil teuheul ka Anis. Nembe ayeuna Aang teu aya. Teu asa amun ninggalkeun anjeun sorangan. Matakna Abil ngalepaskeun Anis tina kurungna. Kulantaran Abil hoyong mopokeun impian endah nu geus kaliwat. Mung sakitu carita nu bisa ku Abi caritakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.